gitu. Wabnu Asakir jeung ngaluarkeun Ibnu Asakir salat tatawuin ari salat sunat au faridatin atau salat fardu bi imamatin kalawan make sorban tak dilu eta ngabandingan khamsan wa isrina kana 25 kali salat make sorban dulu itu. Jadi bagi sadaya cek Ibnu Asakir mah kieu bahasana teh jalma nu salat sakali ek salat sunat ek salat naon fardu bari make sorban eta teh ngabandingan ka jelema 25 kalieun salatna jelema nu teu make naon sorban. Oh gitu. Berdua ya Allahnya masihan ganjaran ngalangkuan hadis nu sakitu mucekilna. Jadi saur Ibnu Asakir mun si ieu mah salat teh make sorban padahal mah salat teh bareng tapi urang mah make sorban tah mun si itu salat